وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا في بديهة وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena sabab urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubaligh-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI malahan Bapak Kiai miwah santri Bapak simkuring dihormat guruaneun pikeun simkuring Ais pangampi pupuh lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD LB tur LPMD tur RT Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Mun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter tuluy ditanya nah bet ka dokter hayang cageut. Tah ari ieu judulna pangaosan, ai pangaosan hayang naon? Pan jelema teh kudu puguh tujuan. Dagang hayang untung, tani hayang hasil, kering hayang cager, tah ari pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung kurang. Apan teh kurang Sunda? Kurang Sunda boga bahasa, naon bahasana? Tah bangsa urang teh ulah poho kana purwadaksi. Ari poho kana purwadaksi teh poho kana cita-cita mimiti. Rakyat usaha hayang beunghar tapi naha geus beunghar ungah ada. Rakyat sok nyaralon hayang jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat poho ka rakyat. Cicing kades cicing. Tah eta teh ungah adat ngaranna teh. Jelema bodoh hayang pinter tapi naha geus pinter mah dengadon ngewa ka nu bodoh. Dek diajar ngewa ka batur mah teu kudu masantren luhur boloho ge bisa. Sabab nu ngaran ilmu mah kudu puguh tugasna, ilmu teh tugasna al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya, minal zulumati ila nur, ngoncoran jelema poek kana cacaah. Tah eta teh fungsi ilmu. Jadi ilmu teh kanyaho, tah ayeuna lamun diukur ilmu kanyaho, da ibu teh geus nyaho kabeh. Bisi teu percaya bapak, ya urang tanya, ibu aya ngomongkeun batur dosa? Ari ngaledek salaki dosa, panas kumilik batur dosa. Tuh ilmu mah geus nyaho, tinggal tanya iraha deugeureun. Nya cikuring oge ilmu mah geus nyaraho, tinggal eureunna. Sadio atuh. Ayeuna ceuk ibu datang ka dieu teh neangan ilmu. Pertanyaanna lamun geus beunang. Kalau jelema ku Allah dititipan ilmu tapi awakna teu kuateun geuning teu saeutik jelema boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna asa aing pang benerna asa aing pang alusna asa aing pang hebatna mah nya aya jelema boga ilmu adigu. Allahu akbar.
Tuluy ke cek ibu teh neangan ilmu tari ilmu teh kanyaho pan ibu ge apal ngomongkeun batur dosa ngaledek salaki dosa panas ku batur dosa tinggal nanya kana Allah bisa teu eureun geuning kanyataan mah nyaraho kana bab ilmu tapi naha batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli mobil mun taber sakedeung deui tah batur nyeun imah modar harita keneh. Jadi al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun bab ilmu diasupkeun kana bab cahaya tak urang teh baroga ilmu tapi hirup naha poek-poek berarti ilmu can jadi cahaya. Ibu teh arapal ilmu tahajud ngan ditolong tina kicip kieu mah da kicip bade ki hees. Ibu teh arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diaranta. Aya nu leuwih bahaya kabeh ge apal jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong paseha lamun deuk make dalil Quran wa tasimu bihamdillahi jami'a tah eta teh dalil nyarek paseha tapi naha nu gablek dalil paraseha tuh mata nu ngaran hirup teh gerak pesek gerak mata ieu teh nu hadir ka dieu teh ieu teh palsu kabeh oge jujur ieu teh nu hadir kabeh teh ieu teh palsu. Palebah mana palsuna ibu dek pangaosan dandan setekar kebok make up dipake blush on ongko make parfum eta mah dek ngaji wajar matak jorojoy kuring ka kita ku ibu demi Allah henteu mambek jeung henteu da ieu mah palsu atuh Pak dan nu aslina ibu malah nu di dieu tuh nu di imah anu daster merengkel anu kameja lek-lek soe anu di depan bau kelek tak eta aslina ibu nu beunghar asli palsu hampura palsu nu beunghar dek menikmati kabeungharan kumaha lamun gaul jeung jelema nu leuwih imah hiji hayang dua da pedah batur dua akhirna nyieun imah dua sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang dua BPKB na kabangkeun hareupeun umum pan gaya imah dua mobil dua roong geus sisirah ngebul tiap bulan sekolah mata kurang teh keur melaan kapal suat Pak Kades asli palsu pada mana palsuna cek ibu ya teh bapak kades dihargaan dihormat justru kesisiran nama kermikiran operasi merah putih nana gerhana asli palsu dina ceramahna kuring jika nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin ulung nu butuh nalang nu susah pan ibu teh wani nyebutkeun alusna ceramahna kudu nya ka fakir miskin ulah waka nyebut alus da ibu teh lalajo bageurna urang. Mun ibu nonton kuring bager ka fakir, bager ka miskin berarti omongan cocok jeung pagawean. Pan ieu mah karek lalajo ceramah, na can lalajo bager. Tah tinggal panitia naik ka luhur panggung atawa kades. Hade ceramah teh kitu kapake, kudunya ka fakir miskin, ayeuna mah amplop moal dibikeun. Jika nah hades make jeung moal dibikeun, pancek salira yen urang teh kudunya ka fakir miskin, salira mah mobil boga, sawah boga, duit loba, fakir miskin mah teu baroga, mending ayeuna mah tong ditampa urang bikeun ka fakir miskin, kumaha cek kuring tong kitu atuh des. Berarti ceramah teh palsu. Saha atuh aslina urang? Gerayu urang nya ulah nyumput wae hirup teh. Kali-kali mah bukakeun awak urang teh saha. Mata jelema anu asli disebut manusia disebut hamba Allah tak hamba Allah teh disebut innallah hamba anak nu hirupna eujeun Allah pan urang mah ari hirup disebut hamba Allah ari ngagugu hawa nafsu berarti karek nabibir nyebut hamba Allah teh geuning akhirna mah eta hamba nafsu lamun bener ibu hamba Allah mah sifat bakal nurut sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge bakal kaputusan Allah ibu boga salaki bobogohan jeung nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petos
tarima dengan keputusan Allah sabab Allah mau ninga karena keayaan hati ibu teu sanggup lamun dibere salaki kasep jeung beunghar hiji galak timuru 2 WA dipariksa katilu balik telat dicarekan tuh jadi awet rajep tak kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot dek balikeun teu kajeun jadi aya hikmah di balik nya ibu boga salaki kasep jeung beunghar ceuk saha geunah ini kamu pacekal-cekal leungeun deuk meuli tiung kurumuy budak parawan lipstikna murag dicopot ku bapana neng ieu lipstik kumaha ceuk budak parawan nuhun bapak kumaha ceuk bapak sami-sami aya wajar nganuhunkeun jeung ngomong sami-sami tapi nah ibu timuru ceuk bapak teh bade meser tiung sani bade meser selop sani mah eudeuh moal balanya teh sani 7 poe teh anggeus pertanyaanna ibu damang coba jeung nu petot boro-boro lipstikna dituturkeun nepi ka imahna jor kami jeung itu geus teu butuh aing mah kumaneh cara Allah nyalametkeun manusia moal ka harti ku pikiran urang mata Allah geus boga aturan tong sok milu ngatur manusia mah serenkeun we awak urang kana aturan Allah bener mata hirup teh ternyata aslina urang teh hirup teh ukur disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai hoream teh mata bisa anu hayang disebut ustad kok mere tah da urang mah teu hayang mamak teh jeung teu hayang talung keneh bapak jadi tukang macul disebutna tukang macul katempo paculna katempo maculna katempo buruhan maculna sidik tukang maculna coba ustad naon gawena hanas disebut ustad ai pagawean nyarekan batur na kudu kitu hanas disebut ustad tapi amek karena kemajuan batur na kudu kitu apan ustad mah dibawa kana bahasa warasatul anbiya pewaris para nabi tak urang tanyakeun aya nabi ngawariskeun naon apa nabi mah ngawariskeun ge tahajud unggal penting baru sampean ladang tahajud hayu urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu ngalaman baru tong akuanan tahajud eta mah kalingsir Nabi ngabariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun saha eta Nabi nana gerhana cenah ustad pen tajamna dibikeun moal tuh awakna bapak pengajian hacana mah anar sudon aduh tah berarti urang teh disebut ustad teh karek sesebutan batur di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jaradi pejabat rakyat nyarek mimpin cucumu eureun ibu tong nyoblos jadi pejabat moal ti mimiti kades lebih ka camat ti camat lebih bupati lebih gubernur lebih ka presiden moal jadi naon-naon tanpa dicoblos ku rakyat mata lain rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat ari rakyat mah teu butuh janji, rakyat mah teu butuh bukti, rakyat mah teu butuh waos nyarostos, nu penting mah aya buktos. Ai keur kampanye jigan heueuh demi rakyat nu seubeuh si lain sorangan. Tuh, berarti urang teh ukur disebut pahirup teh nama gejeun kudu lege. Bae ge disebut ahli ngaos pret. Lamun bener ieu pangajian jeung Allah punten ulah ayeuna wae nu loba teh wayahna isuk aya rutinan sing loba ustad nu mana wae datangan kajian ustad setempat supingan da ieu mah pangajian lain jeung Allah isuk aya deui pangaosan nu ceramahna ustad setempat mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna geus kajawab ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok tanya awak kuring eta kitu bebengok maneh ceramah nah jeung Allah ulah para percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar seperak-perak acan datang moal tuh 2 kali sudona aing mah mending barali ke ditu daripada loba dosa lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catet ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah jeung duit matak ngamusrikeun teh tong ka batur awak urang geus nyagah tujuan bener saha atuh urang talamun hirup jeung Allah sifatna ge bakal sifat Allah ari sifat Allah 88 dina sifat Allah aya Ar-Rahman aya Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar bedituna Al-Ghaffar nepi ka Sabur Asmaul Husna disebutna mana na awak ibu aya teu hiji ya Rahman ya Rahim Allah teh Maha Welas tur Maha Asih wajar lamun urang disebut hamba Allah boga sifatnya ahan asihan jeung deudeuhan
jelema nu nyahan asihan dedehan nolol ka dapur batur teu ngebul tanya naha teu ngebul nyata teu boga beas ke dagoan emak boga song saleter itu rohman loh budak yatim piatu dedeh teuing karunya teuing kurumuy Idul Fitri ka dieu kasep pan emak geus eueuh bapak geus eueuh yuk urang ka pasar ngagaleuh acuk sarwakeun darajatna seperti anak urang aku nya teh anak urang sing kabita ku hadis Nabi jalma nu nya ka fakir miskin jalma nu nya ka budak yatim engka di akhirat ibarat curug jeung jajangkung lamun bener eta bukti aya hadisna bukti aya gawena moal aya yatim anu musafir di jalan well ya era bere ceramah kieu mah saha nah heuh karek apal urang da amal nu waluh alam caritana we ibu teh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah hirup asa kapuji kira asa lieur antara omongan jeung pigaweun teh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi hirup asa kapuji wae deuk tahajud OTW tahajud beres tarawih 5 poe nyeun status alhamdulillah tarawih ke-5 lancar kagenep ke-7 cumaring statusna da eureun tarawihanana aduh jadi ieu teh mana alhamdulillah gawe teh mana sedengkeun hakikat agama kudu jeung dari agama mun ilmu kudu panemu mun jampe kudu jeung pamake mun aji kudu jeung pamatri mata kolot baheula mah padahan jang sim balik ngaji teh bismillah teh bisa ngapung tah bapak ngamalkeun isuk ceukna gerhana euy bismillah bisa ngapung naik kana tangkal itu tuh kana ka imah ka luhur tuluy ngabebeutkeun maneh bismillah paeh da bismillah bisa ngapung lain ngapung awak da sedih teu boga jangjang tapi ku ilmu bismillah disebut tarekat amali hiji jalan pikeun amal tah bismillah gawe kalau nyebat asma Allah nu mawelas tur maasih tanawan pagawean urang nyaahan asihan dedehan jelema nu nyaahan asihan dedehan berarti ngapung susah batur susah urang bingung batur bingung urang nyeri batur nyeri urang mata jelema boga bismillah bakal daek bebela ka sasama hirup rada jeronya jeung jero jeung teu kapigawe ya tuh bismillah jang sing balik ngaji teh bismillah teh anjing deuk ngegel ge moal tulus cobaan isu anjing tatangga balerog cenah ngudag tuluy cicing bismillah sumpung ceulit maksudna tarekat amali ai tarekat teh jalan ai amal teh amal jadi eta teh jalan keur menuju amal naon maksudna bismillahi kawen jebat asma Allah ar-rahman nu maha welas ar-rahim nu maha asih manusa dipikanya asal ge dipikanya kurumuy anjing galak alungan tulang cenah barang hakan atuh isukna anteuran dahareun dug ka poe ka 3 saperkeun anjing moal ngegel kahartos nah itu teu kitu ieu teh ngaji bismillah we heula gerasa mata beri mata rawani ibu nerangkeun luhur-luhur teuing dan leutik kita kapigawe bismillah teh aya boga 5 huruf bi ismi Allah ar-rahman ar-rahim tuh bi ismi Allah ar-rahman ar-rahim bi teh ku kudrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah ku widi Allah ibu daek Allah nu ngadaekeun urang bisa Allah nu ngabisakeun kades jadi Allah nu ngajadikeun jelema pinter Allah nu minterkeun nah mah jeung di akun urang geuna ieu ceramah demi Allah ku araruheuh ibu geulis ku Allah digeliskeun mata ku lagu meulis sabab geulis mah hakikatna nganepi 30 tahun 30 kaluhur bagus nu ngaran geulis tak ayeuna ieu pan ibu teh bentangna urang dieu bari teh mah pan ayeuna mah bentang teh eueuh kicit-kicit acah beuk naku geulis keneh geus leungit Pak Bapak baheula jangjang keur ngora ngadar sukro dorok-dok mata keur senung ngadenge aya batas waktu nah nepi ka umur 30 31 32 geus ragrag caroplokan 50 geus ambiar beak mata teu ngalebok wae sukro ieu mah geus kolot ya nah ada abah teh baheula lagi kana sukro teh celetrok nu akhirna jebleh huntuk kateleg sukro kaluar jadi artinya nambahan umur teh kudu nambahan pamikiran hirup ulah geus kolot bedegong wae well aya batas waktu nu ditangtukeun mata bi ku kudrat Allah ku izin Allah nana gerhana capetang aya Allah nu nyapetangkeun leungit capetangna moal bisa naon-naon pakades jadi ku Allah dijadikeun leungit Allahna moal jadi RT acak mata hakikat hirup teh la ilaha illallah ulah pasea wae dina cara berasa ayo urang mah pasea dina cara nah si eta mah macet wah wirid teh kitu-kitu tong sok geurehan ka batur mah eukeur kade urang nu acan
dah eta dina tahlilan aya nu tungkul nu hideug aya nu muih pan aya nu tungkul la ilaha illallah kudang-kudang dahar ketika diajak tahlilan teh sumbangna hayu cenah urang tahlil deui teu lila nya heueuh dah hees eta aya oge nu tahlil teh bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha cing teh naon nah teu tungkul empok cing teh batur mah pun tungkul tempo cenah kumaha nu tungkul manun sare jadi imam digoda gideug ngarah teh sare tanu paling paul mah muni illallah 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 sajam setengah tahlil bubar tahlil gologok di buruan ongke tong lalajo carana da aya nu sepakat sarua nu dibaca mah anger la ilaha tah maka Allah menta gawena naon gawe tina la ilaha illallah da eta mah ngaranna ge wiridan aya wiridan teh orodan aya orodan teh keur maca jadi jelema keur tahlil itu keur maca can katempo gawe nu sanya naon gawena la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya nu ngamampukeun aing Allah teu aya nu minterkeun aing Allah teu aya nu ngabisakeun aing Allah jadi tong ngaku da kabeh ge nu Gusti nah atuh loba di aku heuh teh arti tuh keheum caritana alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah pan eta teh lapan pikeun bersyukur imah boga sawah boga motor boga geus we alhamdulillah ya Allah abdi nampi kana milikna can katempo gawe eta mah karek ngomong da lamun ibu hayang katempo gawe mah kudu sadar imah boga sawah boga duit boga tah wayahna ulah hayang BLT tah gawe eta ieu mah gedong boga sawah boga kades dicarekan kades gelo cinta kunaon nyarekan kades patur menang BLT aing henteu pan ibu mah cinta jeleudik jelema beunghar oh dah hayang saan tah teh munafik ai ka Allah menta beunghar ai kana BLT kokoro awak gawe tah mah tak pakadesan ada yang ceramah kieu jeung leboh dalam jelema tina alhamdulillah eta teh lapan bersyukur deuk bersyukur tina kaayaan jeung pangaboga boga imah gede lobakeun anu nganyang awak sehat pakai ibadah panon alus pakai nempo ceuli bente ceuli alus pakai ngadengkeun nu hade tah eta bersyukur alhamdulillah katempo gawean pan ieu mah ceuli dipake ngadengkeun gosip maka ku Allah teh bere budak juk ngalongkong jeung nu budak paingan kolot baheula tara make kaca panon tara make alat keur ngadenge heuh da baheula mah naon nu didenge iwati nu alus wungkul naon nu ditempo iwati nu alus wungkul pan budak ayeuna mah naon HP bujur aja ditarempo ngajang sok we keur ngararaku kayaknya nah hanana gerhana apa pan urang ge pelaku utama matak da kumaha balegna ieu panon Pak sehingga Allah nurunkan penyakit supaya manusia sadar Allah teh manco nempo ku sabab Allah nempo dibere peringatan loba teuing lalajo kagorengan bere penyakitnya dipanon kakara sadar astagfirullahaladzim nah geus sager deui neuleuh deui tegeuning tah eta pelaku pisan da eta teh tingali lebar semacam kan jadi hal-hal sarupa kitu teh Pak bi mata lalakon kahirupan manusia saha urang teh mata ieu teh keur nyamar kabeh ge keur nyamar we jadi jelema ari kaayaan hate lonok pan lonok mah kanu hideung milu hideung kanu koneng milu koneng kanu beureum milu beureum kaditu ngagoringkeun si A ka si A ngagoringkeun si B ye awak jelema hatena lonok jadi ieu teh kudu hayang pangih jeung jelema nu sanyana lamun jelema anu sanyana hamba Allah sifatna ge bakal sifat Allah geuning kurang lain sifat Allah nu aya ngadon lono ieu pangaosan hampura ulah kasihkeun pangaosan urang kunaon batur kurang resep kana omongan urang pada pangaosan urang mah keur jadi orai per orai teh ganti kulit ngaran anger orai tah punten pangaosan teh sebatas ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti penceramah ganti tema hate mah teh ganti-ganti nu rungsing anger nu pedit anger nu kukulu nu anger nu pasea jeung tatangga anger nu goreng jeung dulur ge anger ngaji ge anger alah orang paling genah ceramah disebut orang yang beberapa katakan zering kudu robah atau sifat hate lamun bener osok ngaji matak ngaji ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana kudu ngawujud dina bentukna tah matak ngeladang ngaji urang teh punten kudu ngajirim dina jinis
ngajinis dina rasa batu rasa urang, nyeri batur nyeri urang, lada ngaji bakal peduli ka sasama dina hirung kahartos geus nepi ka dinya nyahok matak diomongkeun mata hakikat hirup adalah hate. Lamun jelema hatena geus bersih, hampura moal waka ka kiai, moal wara ka ustad, moal wara ka ajengan, guguru teh. Kana awak sorangan we heula guguru mah. Kana taneuh, kana cai, kana angin, kana seuneu. Bukan manusia diciptakeun tina taneuh, cai, angin jeung seuneu guruana. Sok balik kana awak ibu, sok guguru teh. Bisi guguru jauh teuing ka batur mah kana awak ibu we. Taneuh dihidup, dileyak, digeulehan, dikemuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. Aya taneuh dendam, teu. Halodo 2 tahun nolol hujan sapoe jukut hejo deui, tutut hirup deui, belut aya deui. Artina taneuh teu boga penyakit dendam. Mata kurang bejana diciptakeun mintin tina saripati taneuh, nurutan atuh sifat taneuh teu ngukut penyakit dendam. Otak lamun aya jelema dendaman jigana taneuh sengketa. Komo nu baeud bae mah jigana taneuh kuburan. Jangan boga hutang tuh taneuh ngajarkeun ilmu eta tong dendaman lalajuan deui ku ibu teh cai ti luhur penet di handap pan cai dipenet geus moal bisa naik ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui dupak tah jelema teh kudu saperti sifat cai nyieun kahadean ulah karena batu resep nyieun kahadean ulah kahalangan ku nu ngewa kadar sifat manusia nu resep jeung ngewa eta mah hal biasa kumaha nu nyingareupan barudak ieu hadro hade nyanyina alus sholawatanana disingareupan ku jelema nu alus hate langsung muncul sae barudak sing istiqomah hate alus coba nu goreng nan di kitu bae sampai rasakeun geus teu percaya Pak Kades alus-alusna nyieun program punten Pak Kades alus nyieun programna hampura disingareupan ku kotor hatena lain deui mata hirup manusia tangtukeun nilai hati urang teh mun urang manusia cing atuh wujud manusia teh kudu katempo dina akhlak perbuatan ulah ari bacaan salat alus ari tatangga jadi hate ku bibir urang berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan sanggeus salat well aduh bari maranehanana kitu teh mana sing emu mata kahirupan teh di dinya tempatna kumaha ceuk hate teh raja mun hate nyaahan da katempo panon jelema nu nyaahan lamun hate someah da katempo beungeut lagi atuh someah jeung dareh deh lamun hate bageuran teu kaur boga dahareun inget teh ka batur we bisa teu dahar nya bismillah teh capek mata kulah wakaku salat juga surga na memangna surga teh di Tasik aya pigaweun sanggeus salat teh Pak lain ukur rukuna lain ukur sujudna lain ukur bacaanana dibawa tina bacaan alus maka tugas urang sing alus ucapan sanggeus bacaan salat alus komo salat teh tungkul ini tungkul naon tungkul tawado ari jelema nu tawado boro-boro kolot budak leutik dihargaan tak urang kabeh nu hadir di dieu ngaranna kolot sing geblek ka era ku budak apal Quran henteu apal hadis henteu ngaji kita boro-boro ka masjid tara salat tara pangaosan kieu budak tara tapi naha budak pasia saja 5 menit pakaleng-kaleng ayeuna urang nyarah Quran apal hadis ka masjid rekot salat osok hampura kalau bapak saya mah 7 poe baeud keneh malahan ruku padung rap ku lumah katurban tanu beureum aing mah teu sudi hampura bebong si eta ieu amin amin Quran nu mana nu nitah eta nah ari budak teu apal Quran teu apal hadis teu nyaho kitab teu apal sejarah nabi nah budak pasia sajam 5 menit pakaleng-kaleng aya nu mahal di diri budak yuladu alal fitrah kasucian jiwa nu sanyana nya nu mahal teh kasucian jiwa bersih hate nu mahal teh lain maca Quran ada maca Quran mah we amalan ibu amalan kuring geus magrib maca Quran nepi ka isya silahkan alus ngan kudu bareng jeung hate nu bersih lamun jelema maca Quran hatena kotor Quran jadi alat panah keur ngahina batur sadio atuh dah digana atuh ceramah kieu bihan dipake deui nya sok Bandungan ku ibu tuh Bapak TNI disebut TNI Tentara Nasional Indonesia kumaha ceuk Prabowo Bapak TNI ke Palestina pasti ingking tah lamun bapak-bapak jeung barudak entong hayang deuk naon ka ditu ngabedel piet teu beunang nah
Aya bagianana kena antep Bapak TNI motak wowog dawog gede sorak TNI mah jeung polisi da bagianana tugasna mau ngamuk ke jameta pamimpin bagianana matak Pak Kades adalah pemimpin urang mah rakyat talung jadi rakyat mau ngamuk ke jameta antep kadesna gelut jeung mau urang bubar insyaallah eleh tak kades gelut jeung mau bongan hayang jadi pemimpin rasiko kepemimpinan kudu dipertontonkan jeung kasaksian ku rakyatna. Aduh seribat ngenah gitu watak TNI mau wawag dawag da tugas dina upacara lagi beda Bapak TNI mau nyiapkan gini oh iya ngahormat oh bono tong sakan lah putih warwat TNI coba kulebay eta kacau upacara deh Bapak polisi tugasna ngalaporkeun ka Kades lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan jawab ku Kades laksanakan coba lamun dijawab ku Ustad mangawe lajengkeun nepi ka ngagajrig atawa wibawa negara tah Ustad mah engke ditungtung di mana nah doa tong make jeung Ustad hayang asup ancrup ka pamarentah bisi kurang bisa mending ku cicing teh dina tugasna teh bagian ngadoa talamun TNI ulah sabab karakter TNI keras latihan lagi militer atuh mau nyoyo ngadoa hohoak ya Allah dikepret atuh ku malaikat Kades butuh doa Ustad TNI butuh doa Ustad polisi ge butuh doa Ustad tamatak punten kanu geus jaradi teh perhatikeun Ustad ulah mopohokeun Ustad matak aya Ustad nu deukeut jeung Kades tinggal kieu ceuk Ustad teh aya meureun Maha sabab doa adalah senjata yang paling ampuh cicing dina tugas masing-masing tak jelema nu bersih hate teh di dinya ngahargaan karena tugas batur sanajan beda nah negara lagi beda jeung batur hepek hargaan ku bedana da sarua sahadat sarua kiblat sarua nabi sarua agama sarua nah make jeung naon yang anu beda pedah teh di kopeah kitu keun we atuh eta mah aksesoris babari meuli pira kadar haji iming 70.000 tinggal make isuk ge Pak tapi pan lain identitas keislaman Kristen ge marake nah hartos da identitas keislaman mah kuring salat kuring sahadat kuring umroh kuring haji kuring berbuat baik ka fakir miskin berbuat baik identitas Islam teh eta lur gawena lain ini Ustaz gitu tong sok gitu lamun hal sarupa kitu akhirna teh kuring aya pembelaan batur aya pembelaan na teu wirang hareupeun umat urang kudu perang hartos ibu tidak itu takbir aya takbir dipakena hanca batur takbir nu mana nu keur bilang hayu urang siri ajenan matak jelema nu bersih hate tara mandang ka barengan batur awak urang ge loba goreng batan batur aduh karasanya kena hate nantinya awak ibu tong sok ngomongkeun kasalahan batur da ibu ge boga salah jiga batur tong nyaritekeun kedul batur da ibu ge boga kedul jiga batur antara nu datang jeung nu teu datang ibadah mah bisa jadi nu teu datang ka dieu mah nah teu ngaos bapak pan teu meunang kaluar ti mah tanpa izin ti salaki geus ieu dik ibadah nurut ka salaki coba ieu teu diizinan ge maraksakeun cek pemajikan da atas saya bapak wios abdi teu ngaos mah dek lawan jawa YouTube-na tuluy emak teh parantos masak jeung nyangu hayu urang tuang dekul ayeuna teh barang dahar geus barang dahar tuluy sare dekul we latihan cing sok menakar ibadah gede coba ieu boa salaki ibu teh keur papalengkingan dina kursi nu moal ibu bari teu bebeja ka mana nya pokok teh eueuh wae di imah amakeun sangu eueuh cai eueuh deungna eueuh jam 8 ke ibu balik dihoak di mana gelis kumaha cek ibu nah sia nyeniran ti mah pangawasan ai mah da muslim sia mah murtad eta geus ladang ngaji burger jeung salaki nu kitu ngaji teh kenah nampak ibu seserian eta teh kasih niran teh lain kudu kitu geus pengajian mah robah hate
sehingga ibu lamun robah hate kudu eling kana dosa ibu. Oh dosa urang ka inung bapa isuk tepungan kolot. Oh dosa urang ka tatangga tepungan tatangga. Oh dosa urang ka dulur tepungan dulur. Oh dosa urang ka salaki tepungan salaki. Pek omongkeun bisi isuk maot geus bebas ibu geus dihampura ku batur. Nah lamun isuk maot sampai hampura ka jelema nu goreng ku urang hampura di dinya hisaban bakal terjadi. Well ini udah kayana balik ke dia teh tangkep salaki ayah becek salaki nah mamah jadi lebay oh muharam kalau bahasa sapar mah ada teh goreng deui tuh Pak tamah pamajikan emang itu mah limpah tuh aya istrina teh di dieu kang kita ieu nu bakal pasehat teh naon tadi ngomong naon teh tuh maka konsep hirup lu sebenarnya adalah hati. Alam perbedaan itu wajar. Sok bu guru ibu kahayam pan hayam hampura teu boga otak tapi hayam manfaat kabeh buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti kotokna eger aduk tulangna apaan iya kaum sebelah hayam manfaat kabeh coba sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog karungan ku bapak juk jual ka pasar bangkrut pasarna ge jelema tanpa Allah eueuh manfaat lamun jelema jeung nafsu bongkar ayat ulaika kal an'am baduhum adol leuwih ata adol tibatan sapa domba ngencar nu dicopot daun sampe tapi manusia hampura daunna didudut sampena dirambut beutina digoreng kulitna didahar pagarna dileklek nu bogana dikade ulaika kal an'am baduhum adol lamun manusia ngagugu nafsu leuwih ata adol tibatan sapa wah mau balik Asa kata ibu belian kan mang besugane aya milikna mung ajeun ka caletot jeung juga Gus Miftah urang Gus Miftah ceramahna sajam ka caletot samenit pan jelema ramena nu samenit kata kadu mah lajur tukang dagang tara ditempo sieun ka caletot berpesaran jang gitu tuh hirup banyak daripada begitu mata padahal mapan Allah teh mere ibroh jeung pelajaran Gus Miftah sapinter-pinterna Gus Miftah anggar kaca itu terjadi komono negara jelema boloko mata sieun nu tukang dagang teh sieun kaca letot ternyata Allah mah naikkeun darajat hiji jelema muragkeun darajat hiji jelema teu sakonengtan Gus Miftah ragrag ku samenit tukang dagang naik ku samenit Prabowo nyumbang pada Mulyadi nyumbang Bupati nyumbang Abdiah nyumbang 500 juta dalam waktu sajam padahal kasusnya 1 menit ngabeungharkeun jelema teu Allah enteng begitu ya tukang dagang ieu teh nungguan kacaletot urang ngan abdi mah ditahan moal kacaletot sabab lain takdir hakikat ibu rumah tangga aut-autan jadi rana ngora-ngora budak jadi korban nah anu dituding Allah nah ibu jadi rana ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga aut-autan nah anu dituding Allah lain Allah nu salah ibu nu goreng adat dalam ibu balik adat nama somean darah alus budi hade basa bisa narimakeun karena pamere salaki yakin salaki ge bakal moal mencarkeun ibu da ieu mah tulmun paseha lawan rasa bebeakan si bagong kitu kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut bagong berarti aing sabeuting hees jeung bikangna gor teh gur paseha kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja ragrag kalah budak korban nah anu dituding Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub jelema nu bareng jeung Allah teu oleh mikir ibu amak ka salaki wirid tagogeun beungeut ibu kan beungeut salaki pasti aya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene cekek saeutik yasin pan salaki teh ngadon Allah bari maca ayat kursi teu disangkana jurig cai nu asup cabut duit 2 juta gebrok kana lahunan ibu tinggal jawab ngajere teh sadaqallahul azim cerai moal budak teu korban itulah fungsi manusia nu hirupna jeung Allah apan Allah teh ngancam jelema pinter ceramah jelema pinter hadis jelema pinter Quran cantang tu asup ka surga lamun tina ceramahna maca Qur'anna hanya sebatas hayang pengakuan manusia disebut ahli Quran
Mati syahid di medan jurid perlaya di medan laga disebut mati syahid. Cantang tu asup ka surga lamun mati syahid hanya menyangan gelar pahlawan. Nu infak nu sedekah cantang tu bisa ka surga lamun tina infak jeung sedekah aya hate niatna hayang disebut dermawan. Kaharutan ieu teh. Ada. Masak digorengnya geus sirup mah teu kudu riweuh. Komo jelema nu bersih hati mah dibawa kana ilmu luhur. Anjing wae dihargaan. Anjing berarti atuh kuring ngapanggih jeung anjing punten we cenah pun guru. Cita tangga teh nah rada gelo cenah. Nah cinta nyebut gelo mah nya guruna anjing sabodo. Ulama ge nyieun kitab ngaranna Kitabul Gumarom jadi kahiji hadis nomor kahiji bab naon bab tohar. Bab toharoh nomor hiji hadisna bab naon eta bab anjing Pak dilamot ku bibir anjing lamun sarung wawadahan diletak ku anjing kumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tabawa kana alam hirup san najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nyerikeun hate batur dengan paakal ama padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseut kana kanyerian batur. Aduh well bari maranehanana kitu. Bibir anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh. Coba bibir jelema manusia goreng batu. Ha. Leuwih ti bibir gogol. Patas teh kuringa aya alam anu kadua. Ibu dijena batur, dileuwih batur, dipitah batur, dituding batur, nyeri teh. Bongan ibu mikirna hirup di dunia, dihina nyeri, dipitnah nyeri. Coba lamun ibu geus ngalengkah ka alam akhirat lain nyeri, jongjon, dihina batur, dipitnah batur, diledek batur, mangsa bodoh. Nama kitu mangsa bodoh, amal si eta dibikeun ka urang, ka gorengan urang dilebok ku si eta. Matak jelema anu dihina ngadon seuri, hati-hati keur jelema anu dihina ngadon seuri, geus nyahoeun alam akhirat nu bakal terjadi. Lain welel geus kitu da ieu mah kutara tumarima wae hirup teh diledek batur si gemrot. Henteu. Lain kadinya kaditu. Palabah nyebut gemrot bari ngaret kadinya. Henteu mah. Cicing. Ibu teh genut, ibu teh gemrot, teangan hikmahna ciri. Nah salaki nyenangkeun tampak. Dipoto entong nya ngeyeng. Teh mongkeun lintuhna. Cing teh kunaon ibu dipotonya ngeyeng hayang katempo langsing eta teh penipu. Dina foto pepe gelis, dina foto pepe langsing, no ai pelebah janjian di jalan. Wow. Jika dereng nu ditungguan ku hancip lur. Tinggal narima awak ibu. Bulu panon geus alus tarima. Pangeunah bulu panon pondok ieu mah kucap kicir tuh aduh hampang kieu. Awewe zaman kiwari tara narima meuli sambung eluk-eluk ka luhur panempo urang ge jiga nu berat kiceur cing teh berat ongkos jiga cacingan ongkos teh bubar ti dieu bawa motor gelebuk angin badak nilep bulu panon tikusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon tong sok sagala dituding Allah teh atuh kalakuan urang penentu kahirupan urang catat kalakuan urang penentu hirup halus terus halus antep dia mau kerok ganti ku patlo balik di dia pas ya jeung salaki nah leungit hiji oh rumah sa pepek ada urang teh nyindirang pepek kumaha ieu ngan jalma teh kunaon kurang tenang kunaon kurang senang ku teu narimakeun sedengkeun hirup mah geus jelema mah tinggal nampak beres. Dari jelema teu narima mah bingung. Hirup miskin tampak we, minimal Allah mere sabar. Hirup beunghar tampak, minimal Allah mere bager. Kan nu miskin bager, nu miskin sabar pan ibadah duana. Ieu mah miskin panasan, keur mah miskin panasan. Yai, tong deketin si eta hartana ge menang nyegi. Sudah apa gitu mah segigna subuh nu terang ngeteng. Ngarang cenah. Kira-kira nu beunghar bakal bager ka jelema tutudingan kitu jago malahan teu boga beas ngesrok ki moal libere nah beunang hate na nyeri hate coba lamun nu sifat sangsara teu marima bae we da hakikat ketenangan mah aya di nu sangsara nu beunghar mah hayang dahar ge mikir heula restoran mana duitna sabaraha budget sabaraha tuang bade jeung naon memeh dahar geus jangan
Coba nu miskin naon nu aya dina meja hampura dilembok we jajan. Tekning jeung asin ge enak. Da ibu buk dahar ibu. Palingan gede gitu. Tuh. Pak Ades pidato, bapak-bapak, ibu-ibu di lembur urang teh keur genting usum bangsa. Wayah nanya kudu giat ngarona, nu beunghar. Sae Pak Ades, satuju Pak Ades. Nu miskin mah mantau teh sararudi. Nah, nu miskin teh satuju kana pidato Pak Ades, teu paokeun. Ya. Da butuhna TNI, butuhna polisi teh nu beunghar, Bu. Dan nu miskin mah naon. Teu pati butuh. Nah, bangsa datang ke imah kadang aya ge coet saya. Pak Ustad pidato wayahna imah urang kudu dijaga ku tolak bala, gambar pedang ayat kursi tampilkeun lawang panto. Teangan di Nusangsara ayat tolak bala eueuh panto ge hujan. Matak tuyul teh blus-blus we ka Nusangsara. Tuh, jadi rumus hirup lain nempo beungharna, lain nempo hartana, tapi tempo ketenangan jiwaan. Bener? Nu beunghar ngarokok eureun, desieun paru-paru. Coba nu miskin, rokok kades beak wae. Teu paru-paru teu. Nu miskin mun ditawaran teh kumaha mun maot isuk aduh geus bosan di dunya gitu. Coba nu beunghar Pak, aduh. Mata loba duit, loba butuh, duit, kabutuh. Lalu mana? Nya tahu untuk boga duit, pangabutuh bebas. Ayo panitia nu ngayakeun muharaman, loba duitna loba, ieu mah tak ngayakeun gigian teh. Ngan hampura teu pati berag, da penting ge loba bayareun. Sound system bayareun, handroh bayareun, baligo bayareun, canna datangkeunna gerhana ge. Alah nuhun, usulan eta mah usulan. Arek diusulkeun can handroh ge. Tuh, menang teu sakabeh jelema boga duit teu dituturkeun ku pangabutuh. Loba duitna, loba bobutuhna, eueuh duit leungit pangabutuh. Mending teu boga duit leungit pangabutuh. Bebas. Daripada loba duit ditutur pangabutuh, unggal puting menang duit tapi ngitung ngungkul isuk beak capek. Mata kieu teh sing tumarima, nu miskin tong sedih hate. Da Allah mananya ti mana harta dipake naon teh lain ka Nusangsara, kanu beunghar ti mana harta dipake naon deuk naon jawaban. Sedeukeun bibir dirapet anu ngajawab iwal ti amal. Lamun di dunya nyieun amal kanu miskin, maka si miskin nagong. Ti mana harta dipake naon? Ceuk si miskin, abdi Gusti saksina, hartana dipake nyakolakeun budak abdi, hartana dipake ka diri abdi, hartana dipake nyieun imah abdi. Nu beunghar salamet ku saksina miskin kana hartana. Ngan lamun nu beunghar kumat tah si miskin jadi musuhna. Di mana harta dipake naon? Ngajawab, di angge pake miskin Gusti, nolol pake miskin di surga. Waduh Gusti, mata nginjem ka Bang Emok ke cucu ngisi eta anu tara merekna. Tuh. Mata nu beunghar teh kudu bager kanu si miskin mah gede jasa, aya nu maot pangalan nyokot pacul jeung kuburan si miskin, aya nu maot pangalan tahlilan si miskin, aya nu maot pangalan nyokot pasaran si miskin. Mata lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta pikeun paculna manga nyen kuburan sorangan. Nyata cenah kebun ngubur tungguan jam 10 juk acok-acokan sorangan. Manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung sekali deui manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung ibu mah ketiung menang. Ibu make tiung menang, baju menang, sepatu menang, imah menang, ibu ngalahirkeun di tulungan, ibu hamil ku salaki atau ku bahar. Naik dia mah jeung ibu hamil ku batur. Ieu pangaosan nu pice sapekeun teh. Engke balik ka imah salaki bakal mariksa irung ibu jeung irung anak. Paingan budak kadua beda irungna. Iya pengakuan ibu hamilku batur. Maka kalentong eta nyebut hamilku batur. Amit-amit aing mah. Ya hamil mah ku salaki meureun. Mata kurang teh butuh ku batur. Konsep hirup mah hate. Iya teh bulan Muharram, ai Muharram teh pergantian tahun disebut tahun baru Islam. Sing era ku acara ayeuna. Aing ngomong tahun baru Islam ari hate heubeul dikukut keneh.
tah hate heubeut teh nu mana nu goreng adat nu teu kaopan nu cegukan nu punungan nu kumat perdit mereka hese cap jahe butuh kasiran ka masjid tara sedekah henteu tah eta teh hate lama mumpung ayeuna tahun baru gerak ganti hate kudu baru makna tahun baru Islam sok hate ge kudu ganti kudu baru ku ka Islam bener Bu sugane teh ceramah kieu hiji-hijieun jelema teh calagur isuk teh aduh cenah urang tahun kamari nepi ka tara udunan ka masjid datang ka DKM pada DKM rumaos tina ceramah penting lain kasindiran ngan rumah sa ieu aya acis luhurna 100 sanatna 5.000 tuh breng jelema teh kabeh kamari salemur ieu mere 10.000 dina sapoe sakaka 10.000 dina sabulan bikeun ka DKM beres ku DKM beulikeun kana beas poe Jumaah bagikeun ka fakir miskin aya tah talna ladang Muhammad nu keprokan saya urang lalai ka bapak DKM udunan 10.000 tina salemur ieu tong gede 10.000 jelema miskin ge sanggup atuh 10.000 sabulan dia mah 10.000 cobaan sok beres isuk tak cobaan bikeun ka DKM DKM poe Jumaah kual angkir budak yatim sakolakeun kitu ngayakeun santunan setahun sekali pertanyaan anak memang budak yatim hirupna setahun sekali tuh tempo gubernur si Egi teh urang Bogor yatim piatu disakolakeun ku Pak Deddy Mulyadi disaragaman ku Pak Deddy Mulyadi TNI teu wani nyiwit polisi teu wani hoak ustad ge teu wani ngaheureuyang nu ditempo lain Egina tapi bapak angkatna tinggal bupati Pak Doni Sumedang gitu lah bener Pak Doni bae ada balakan tinggal Pak Bupati nurutan program gubernur nyakolakeun budak yatim mun Pak Gubernur nyakolakeun 100 atau mah jeung Bupati nyakolakeun 10 patinggal camat atau camat ge sakolakeun 10 tinggal kades atau kades ge eudeuk nyakolakeun budak yatim itu tong jauh lumur ieu we heula budak yatim piatu sakolakeun ku Pak Kades yatim moal dibuli moal dihina moal diledek moal dicaci nah bapak angkat seorang kades lol kuring medek nurutan Deddy Mulyadi 100 nah loba-loba teuing har ngaranna ge ngalamun bebas 2.000 ge tuh mata hirup tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran NU Persis Muhammadiyah tugas nama sarua NU boga dalil aro aita ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yad'u yatim wala yakhudhu ala ta'amil miskin Persis bogaeun boga Muhammadiyah bogaeun boga tinggal garawe mun kabeh nu saragam dalil eta kabeh rata nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama ternyata jalma nu ngabohongkeun agama teh nu ngantep budak yatim anu ngantep ka fakir miskin gawe kabeh moal aya fakir miskin teu boga imah demi Allah ibu mata ladang Muharram poe ayeuna Muharram adalah tahun baru Islam punten mun Muharram tahun baru Islam gerak ganti hate anu baheula teh ku hate anu anyar nu perdit jadi bager nu salah jadi bener nu kedul jadi daek nu goreng jadi alus mangga teh lakukeun siap-siap PDKM geus subuh ieu masjid bakal pin ada garansi hati napa nu kedul jadi daek motor gitu semua teh bakal nepi keluar tah nah pan ganti hati lamun ieu Muharraman judulna tahun baru Islam lamun hati anu heubeul dikukut keneh punten masjid teh dua deui lawan Idul Fitri heuh kitu deui we budak mora areueuh kolot we bungku budak mora mah napas panjang takbiran teh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar ieu mah Idul Fitri teh Allahu Akbar Allah Cicing penseuri Allahu Akbar la ilah napas ponok itu panjang keneh eta ha ilallah aya eta pek kolot tuluikeun nan wayahna budak mora ge kolot eueuh budak mora sebagai ganti pan gitu bareng atuh lain mah saban geureum wae nah hanya takbiran kolot begitu sia atuh
lain kebatur ngagarekeun ai sorangan ngaron nablu teh. Ya ibu-ibu ge sarua sabda teh. Tahun baru Islam teh eta makna tahun baru Islam maka hate ge kudu ganti ku hate nu baru. Ibu ibadah rada goreng ka Allah geus tahun baru wayahna we kudu rada apikan mun subuh tong kaberangan wae. Lain teu robahna subuh kaberangan. Mulai setengah genep cing salat subuh duha. Padahal mun subuh. Pohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, kelebah isya ka heesan. Kitu we Muharram nepi ka eueuh ngaronjak-ronjak. Bebengok HP dihugulung 24 jam kuota beak meuli deui HP rusak meser deui. Jeung aya HP Oppo 14 eta 14 kali setoran. Eta nu ditarik ta eta pelakuna teh. Abah, dari ngomongin ibu orang, ngomongin HP. Yuk orang ganti HP. Sok para saya sing alaku, genah. Lain haben Muharraman unggal tahun itu teu robah-robah. Da ieu mah judul lagi seremonial teh memperingati tahun baru Islam. Nu kudu baru teh lain tahun baru na bungkul, tapi kudu jeung hatena anu baru boga dosa ka inung bapak datangan mah padang Muharram teh abdi ka ketuk hate ku ceramah nana gerhana geuning kitu balukarna lamun abdi goreng ka kolot nyuuh ibu teh sakecelak ti mata inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak nah aya inung teu ridho ka anakna matak lamun Allah meka ridho inung ge ridho inung ridho Allah ridho inung teu ridho Allah ge teu ridho ridho Allahu fi ridho walidain wa sutullahi fi sutil walidain matak sing hade ka inung bapak. Pangaran-ngaran inung menyanyi dengekeun jeung lapar melaan anak boga dengan sangu tara di dahar kok nyanyi keur maneh emak mah geus seubeung padahal mah marek ketangteng tah awakna teh nepi ka begung mikiran anak paduli anak lintuh urang mah anak lintuh kolot mah deuk dahar deuk jajan ge loba perhitungan bener teh Bu da dengekeun sidak neng teh ieu mah dititah ku indung hararese aya dititah ku kabogoh janjian di astana ge daek asal ieu geus. Nanti ya ketemuan pada Isya di makam dek naon mumpung di dalam beberapa ABG tong katipu ku bibir jalu keneh tak ieu teh inung-inung marana teh katipu itu di baret tah padahal paingan kalau sok hoa kade sia nyai ada pengalaman manehna pan aing ngaran keur bobogohan mah heuh Bu jetot di tajong pan ku kabogohan teh kamu sakit kumaha cek ibu kamu perhatian sama aku. Makasih ya Beb. Keur bobogohan aya wajar. Coba ayeuna jetot di tajong ngadon di hoak eta batu teh cokor nol atuh mingelu wae teh. Bahasa bareto. Ini-initan mau motor butut dari beberek bekan mogok dorong kodoaan cur hujan nyebutna iindiaan. Coba geus kolot kieu dimacek motor butut anu dijejak motorna ganti cek ibu oge atuh. Saruana ibu oge. Lamun aya lalaki apel ka ibu anak teu ngarokok nyata dompet tinggalin geus we cecah abi heula beuh so ieu teuing wah coba geus kolot kieu nah teu ngarokok CFCC oron TBC batur oge berubah matak nu wajib ku neng digugu adalah inung cing atuh urang kamari goreng patut ka inung goreng patut ka bapak ayeuna geus mejeuna mulang tari makan jadi inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji can aya sejarah jeung carita ada goreng lah bapak ya kan kamana cenah maneh penting ieu Sumedang cing depan sabaraha panggung 3 aduh cenah mobil teh bakal heuri. Nah, cingga bekte jeung heureun pan cenah geus ceramah terus babawaan dus. Jadi apaleun aya 3 panggung berarti 3 dus. Tah itu teh karek hiji tah 2 di dieu. Cing teh baheula pun bapak sok keneutan ka restoran meuli sate 20 datar dituang kabeh, dituang 5 bawa 15. Dipikir ayeuna nah abet di bawah 15 oh ingat ka anak ternyata anak teh spesial hareupeun kolot mata kuring ge pakade sampura najan geus aya dahareun moal dahar di dieu deuk di bawah dahar di dieu paling sate 2 siki pan di bawah mah 20 di bawah ingat ka kolot
Dabi teh kurang ridho ari anak dahar jeung sate kalau di bulu pedak tah ku sabut gitu beg dicana pun bapak ini-initan jangan mana yang dikirim naon goyobot comoro misro nah da balik teh heueuh goyobot comoro misro mantak abdi ge wajar lamun ka kolot nanya tidak hoyong dikitu naon Pak kamana cenah pengajian ka Sumedang ari kamari mau orang Inang di mana Tasik ari Dorokdok Garut ari jaket kulit Garut ari wajib Cililin ayeuna naon cenah Sumedang duka teuing jadi Pak ngomong kewe bareng di bahanan aya kira-kira ajingna teu malikir apaan Sumedang mah terkenal dua Pak hui Cilembu jeung tahu mata lamun engke eueuh hui diomongan gede kade mana sih sana di Sumedang atau lain di Sumedang nah eueuh cirina heuting jitu aku digana kades teu mahanana supaya urang dicarekan ku kolot kudunya kakolot ibu bala keur leutik minta duit ka kolot kolot teu mere kunaon ku teu mere ku teu boga ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu ceurik na meureun ceurik indung bapana geus eueuh rup ku Bandung rap ku rumah katuruban tanah beureum ngojek maratan jagat ngajadi parata langit ukur tutumbul anu ngajentur di luhur kubur matak jadina Pak Kades jadi kades saha nu ngadoakeun pertama indung bapa Bapak TNI jadi TNI, sanu ngadoa pertama, indung Bapak. Jadina kuring seperti kieu, sanu ngadoakeun kuring, indung Bapak. Tatang centang tuh. Mata wajar dipersembahkan keberhasilan anak dipersembahkan ka indung jeung bapa sabab indung bapa anu niupan nu miara nu ngadidik anu ayo urang masuk poho ayo ka batur minta doa ka kolot tara da asa dieur sih nya doakeun we abdi kudu ngamplop ka batur mah coba kolot ngadoakeun kitu kudu di amplop otak hiji tah ibu teh ganti HTP mun goreng ka kolot sing alus ka kolot ibu barang mere ka kolot Allah mere ibu nyugemakeun kolot maka Allah nyugemakeun ibu mikeun rezeki ka kolot maka Allah nyadikeun rezeki ka ibu ternyata beungharna urang teh gumantung kolot Pak mata tempo jelema nu alus ka kolot segala rupa jadi duit jelema goreng ka kolot hampura hirup teu neut paeh teu hos kana teu akaran kalau teu sirungan kembang teu jadi buah ge jadi pentil oge bulu ku hireung ladang-ladang muharam teh atuh baralay ka kolot nah harada jarakan teh digeuna rumasa ieu kadua atuh ladang-ladang muharam teh ibu teh mun goreng ka salaki bubar teu jadi alus ulah loba kieu wae ka salaki dibere 50 buat ceding beng mah kaneon usun kieu tapi sarwanteun hargaan kana kesang salaki cing atuh engke mah robah balik salaki ti panyabaan papangeuna lawang panto rengkuh bapak geuning sumping gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiriskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kateup jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula budi ibu kajeun teh manis dibikeun ari ibu mah cobrot mah hayang diseblok rupina beres sarupa kitu bapak beli bade ibak anterkeun ka cai ku ibu tah ieu odol ieu sikat ieu sabun teh kul salaki mani beres mani keluar papageun deui ku ibu ieu tah sarung ieu koko ieu kopiah teh kul salaki salat beres salat ku liwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki darengekon ya darengekon nyuuh nalahunan salaki ladang muharam teh bapana capelung seri putunuh kepeuten kemanggedaton buah kol bujeng cuman jiwa geuning bapak teh hormateun abdi demaeun abdi akang anu ku abdi dipunjung dipuja-puja teh hapunten teh baheula nepi ka ayeuna can geus dijumakeun anu jadi salaki ibu mulai ngarani ceramah kalau nempo bibir urang teh eta cenah ku capetangna ngadon olohok ngadenge ceramah teh eta teh ku olohok ibu teh filosofi mengajarkan kunaon ibu olohok ku henteu kitu ya ibu-ibu kok mau belah dinya mah teu pisan salaki datang tujuh nagok menang duit ke kitu terus salaki cing atuh mah capekana belah tabang emok mah kudu dibayaran gitu wah kacau jawab ku ibu heug urang geus siap ustad ka salaki eueuh kitu tapi salakina kudu nu kumaha heula atuh bapak geus meunang dibintih ku eta juk empot deui lalaki nu kumaha nu ku ibu eudeuh dikitu-kitu lalaki nu tanggung jawab hayang geulis nyadangdanan hayang nurut ya contohan hayang jongjon rasikoan atuh provokator juk keprok cek Pak Kades entong dibahas ibu baeud lain salah ibu salah pamimpin
lalaki teh adalah komandan, mata nu salah lain anak buah, komandan itu ngaco. Matak ibu banget, lain hayang na ibu, lain kelakuan ibu. Kunaon banget, mau ayah hasil pun usahana, tak senana bebengok salaki. Resiko kurang duit, budak ngamuk, hutang loba, eta nu ngakibatkeun banget da ibu mah. Sok bener tak? Iya mah, balik ke dia mau tedok daging salaki na sila cakar. Aduh, itu sorry buat ngena. Sok kayaknya seserian. Tuh orang nggak kebesekan. Wah, tong sok perhatian tuh. Kasalaki merhatikan mah batuk seetik. Iya, nah, ayo ka ustad karek batuk. Jelek atuh sudiang ngagubuna ge. Nah, mau perhatikan gua kolot mun budak parah mah teu lah ustad adab ayeuna ge ayo geus kolot mah teu sudi teuing. Nyaho atuh da salepol. Hormat ka salaki ladang pangaosan muharam teh atuh hade-hade ka indung hade-hade ka salaki. Katilu hade-hade ka dulur. Wah batur di Sumbang, dulu kelaparan diantep pun naon sih eta teh euceun hirup. Bener teh Bu? Darah moal bisa diganti ku darah Jokowi. Darah urang moal bisa diganti ku darah Pak Deddy Mulyadi. Matak anger ibu sacinta-cintana ka Pak Deddy Mulyadi, keukeuh dulur urang tanu kudu tempo. Nya bener. Wah, ke Bandung nyumbang, ke Jakarta nyumbang. Ai keluarga sorangan teu gablek beas diarantep damang rupina. Heulakeun teh tah dulur urang lain ka batur. Kartos. Ieu mau ke masjid ge Al Jabar we, pinuh teh coba masjid sempat. Eueuh we ada ke selfie di kamarnya. Alhamdulillah kae ge da 2 kali kumaha imeh ah. Arayan nyarana. Urusan masjid mah bawa mulia ieu ketimbang itu. Ku ayana Masjid Al Jabar napi nu subuh da anger. Napi nu Isya anger. Ieu teh. Bener, masjid di mana? Oh iya. Iya, pinu mah. Aing sida. Aya nu jauh di jugjug, aya nu anggang di teang, nu deukeut di arantep asal ieu. Ari TNI dihargaan, aya hancip henteu. Sarua hancip jeung TNI teh sarua ngan beda saragam jeung beda gaji. Nah, sarua fungsina mah pa TNI keur ngajaga keamanan negara, hancip ge sarua keur ngajaga keamanan RT. Ngan di tingkat RT, mata ke zaman Presiden Soeharto aya sistem keamanan lingkungan, mata ka TNI hormat, ka polisi hormat, punten ka hancip kudu hormat. Ieu tanu sok ngaldek hancip nyebut aja tentara ora kati indung sok ngaku tah. Ari ka ustad nu jauh ngahargaan, ari ka ustad setempat nepi ka teu ngahargaan, teu ngameuan, doraka gede kitu patut teh. Nana berhade, dihargaan, dihormat, salah. Hargaan mah ustad nu deukeut, ibu gering didoakeun ku saha? Kudu deukeut. Ibu maot dikuburkeun kuno. Ibu maot ditahlilan kuno. Juga teu maot heula. Nana gerhana mah jauh datang ka dieu jadi ulem 2 dibayar. Mata hargaan mah lain nu jauh tah nu deukeut. Robah mindset pola pikir teh atuh ulah kabatur ngahargaan aya lemur sorangan di aran teh sedih. Sok ganti hati baheula, ganti ku hati nu anyar, tahun baru Islam, maka hati ge kudu baru. Kakolot goreng sing alus, kasalaki goreng sing hade, jeung dulur teu akur sing alakur. Surga teh katempo, dunya akhirat teh ulah aya akhirat hayang surga, di dunya teh dicapekeun. Tenang, udah ke surga, jeung dulur teu akur jeung tetangga parasea lain boro-boro surga akhirat, di dunya ge ditonyok batur. Mata doa nage si Udin datang kepadaku, dia bertanya doa minta keselamatan. Aku menjawab inilah doanya, Udin inilah doanya. Robbana hasanah wa qina adzabannar.
tuh pandi orang mengapalkan jadi nyanyikan babari apa bisa tengah doa di kitu-kitu engke robana hayang dipek-pek malaikat eta mah metode ngapalkeun gitu soalnya aya di masjid mah tong kikituan ieu barudak sholawatan didangdutkeun silahkan ngan wayahna di masjid mah nya entong da eta mah hanya sebatas metode nyanyi wujud kidamba komohol apa sing tarik aya ngomongkeun batur tarik teh Mbak wujud kidamba embung bak dembak dumpa embung bak bumpak tuntung embung bak bumpak bumpa embak bak bumpak bumpa embak bak bumpak embak bak bumpa embung bak tembak tuntung embung bak tembak tuntung embung bak bumpak bumpa embung bak bumpak bumpa bumpak bumpa embak bak bumpak bumpa embak bak bumpak ayo marawis hade dadakan aya nu make aben latihan eueuh nu make eta nyanyi heupe di urang mah nyian metode orang NU teh eta ku nyanyi di masjid pupujian ali ngomat moile eta teh metode NU hayo orang berjamaah salat subuh ret setengah genep maghrib tong saban geureuh kanu osok jeung nu tara batur tara bangsa bodoh urang osok tuluikeun tong pasea antara pupujian jeung teu ari masjid kana rosong bener Bu gitu atuh so atuh bulan Muharram teh panaena ge bulan Muharram batur mah tara urang osok nu tara bae nu osok tuluikeun tong saban geureuh kanu tara da batur ge meureun osok ngan lain ku cara kieu batur mah bisa jadi ku cara ngarobah hate tina goreng jadi alus tina salah jadi bener ngan urang mah kudu mealing peringatan tahun baru Islam teh ulah ai Januari diperingati ai Muharram henteu ulah nepi ka kitu kahartos geus sana direk anu deui segeureun deui nah ada nu mayaran gitu riweuh nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka jam 8 ibu dangukeun nya si teteh ieu hayang nepi jam 8 urang mah urang balikeun nya antep panengetan itu yang cakep ari ieu teh atos pegacan wayahna anu pedit kudu jadi bager buktikeun ayeuna keneh urang gelar sorban keur yatim tuh Bu ada sok karodok teh ah aing mah bro dek 5.000 dek 10 sok urang ge udah ke daerah mana sorbana jang selawatan dah oh terus oh iya tuh merek era aku omongan serangan dan woi kobatur nih tah eta mana lagi pedit jeung kitu ieu mah ada tuh geus merek bisa ada tuh Ibu moyana cicing lagi dia gelar sorban engke nepi ka akhir ulah kabaralik sabab rek aya santunan anak yatimnya abdi mah punten bade pamit widi kumargi di antosan di daerah Jatisari nya pada pahamnya ibu hayang nepi jam 8 cicing dirinya ya Tisim kuring masa kitu heula billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sok lanjut yuk